Emang orang di dalam sih ya? Mana kan sholat, kita tak sholat asar. Kok. Deh, cuma orang di gebugan ya mah ya. Lebong. Kewe pin ngerjakan si Denisnya. Allah, Sukan kan per minggu, ini mau orang yang layangan. oh. Langgus orang balik gula wina, arep dahar gula. Iya betul. Oh, itu engke sukan tangkoho. Cari kanan mau ya. Tinggal. Assalamualaikum. Dalam kemarin wae di isuk kataran poe. Amin. Ulun di mana? Salat teh geus asar kan salat kana wae. Itu lah. Kemalinan ulun teh inget salat, inget balik. Ulun kemalinan wae terjadi naon teh. Ulun wae belajar tempona HP kan lewat online aya belajar we. Kira belajar na ulun wae kitu mah. Konsok kamalinan ulun teh. Hah? Guys, pak orang bawa dulu. Ah iya, sholat. Ulun wae. Kau orang tadi ke sholat. Alah, tong jauh-jauh. Mau malah si Denis deh. Ya jadilah orang gus. Iya nanti gus berusaha bawa ngaji. Orang jadi sarua. jadilah malah kan si Denis mah kan orang gus kasar ya. Kan si Denisnya enak ngaji, kenapa nawe? Balik nawe. Palakan. Boleh lah palakan. Boleh lah. Si Denis tuh pas itu tuh berapa bergong. Comel teh. Tapi si Denis malah berbingung jika tetehna. Wah, ayo namun sekali deui pola perusahaannya. Wah, mana mama di mana teh ngaslokeun. Orang Emang si Denis mah. tuh hanya tampol. Dadan apa ini kali. Dadan apa kali. Dibuat merengue Modar curing, ya. kurang. Merengue curik. Itu mana nama iya tuh nanti lemah teh mewek wae. Oke mewek. Anak Oke mami. beja. Anak mami. Oke mewek oke beja. Mana saya punya? Kenapa? Pas bapak mana narik ngaran si Denis mah. Orang bapak orang geus ieu nanti besare tah orang jam 12 beraksi. Mana dag-dag. Gana saya nu dibejakeun si Denis mah. Masih Kelvin. Urang sieuna bapana. Sieun ku bapana si Epin. Budak eta mah lah nyalahkeun wae urang wae anjing. Kan mana bosna? Kan mana bosnya? Bos-bos gitu. Oh, siapin tang orang. Mana dia orang? Udah kena. Nang dorong dia. Ada orang kayak ketemu siapin kayak ibu dia. Urang sieuna kok bapana Pin. Nggak bisa diandalkan dengan bos Kevin. Paling gitu loh, paling gampang gitu loh. Olap tinggal olap. Anu ganteng saha, anu ini saha sih. Ganteng mah aing. Gitu loh, si jagoan nggak balik-balikin kakak, langsung gampang. Orang baik lang kan po saya punya sukan bidakeun. Woi, ya mau nanti isukan. Rencanana kumaha ya? Oh iya, kurang mikir ke dia ya. Terus siapa ya? Si Dennis kan, yo nanti songong wae kan ke urang. Nah, kumaha amun urang fitnah manehna. Kumaha? Mulai. Fitnah kumaha sih? Tuh, masih fitnah ya.
ngomong manehna pernah ngebak, ngerokok. Terus gitu fitnah teh. Nekmu Bisaan mana? Mulai. saha heula urang teh tuh. Emang arek berhasil rencana teh. Ya iyalah, emang weh, emang ieu nanti pas-pas itu deui urang ngarancenakeun gagal. Ayeuna mah moal menang urang geus boga rencana. Benernya, harusnya nang gagal. Eulah, urang bere lah. Martabak lah hiji-hiji. Arek berhasil mah rencananya. Ya iyalah, bos kaki mah tidak akan ada yang gagal sedikit. Awas saya mantep. Sama punya hubungan bos kaki di sana. Tapi mana dicari kanan, orang mau dicari kanan. Ya iyalah, kan solidaritas, foto bareng, kieu bareng, sholat bareng, dahar bareng, kabeh bareng. Berarti orang sok ya teman Heunya. baik. Heunya. Heulah. Ngomong. Bagus. Emang ayah. Emang ayah kan? Emang ayah. Si Denis kira-kira di dia ayeuna makas kita melikeun sabun teh nya putih teh. Nah biasana putih dibelikeun kita pamelikeun sabun. Ke amun gitu sama kan. Iya. Ayo biar urang yo. Kita bisa urang yo hayang ngarokok. Ah, jika nu bisa we ngarokok. Ya, perambisan ngarokok ya. Mana kan cik budak leutikna boy. Mana letikan mah di letik leutik geus ngarokok. Nah, geus ajan can. Lu juga nang geus ajan ya. Ayo ah, Balik ah. main ke Sangkan ngaji. Ayo. Tidak kenapa saya pesen kemari bolos ngaji. Oke lah. Assalamualaikum. Salam. Udah. Pak, saya di mana? Oh, tadi mah ayah dah. Mana mah ngaji jiana mah. Nah, itu kemari mah bolos ngaji di belokan. Oh, ngaji dibelokan. Ngangkat di mana mah? Itu Ngaji. tadi Tirwan ngobrol tuh di sana tas Ahong. Sekalian yang si Haji ya. Eta kemarin ngomong rek bekal menta rek ngaji Pak cenah majar. Ayeuna aya di pengkolan tadi amprok. Tuh pas penting. Saha? Si tas Ahong, si Haji, si Kalkin. Eta budak. Eta budak nu tiluan suara rek pisan kurang bejakeun ke bapana lah kalian. Oh. Si Kevin pantes atau si Kevin teh enggal diajar di imah tuh bisa naon. Ngajina teh nepi meureun. Bang, eta ngajina geus naon sih? Aing ngomong nama geus naik ka ieu, naik ka Al-Qur'an. Ngomong nama madamen tarek ngahuduk segala. Naik ka Al-Qur'an mah Pak. Eta kalah aduh. Gitu. Kira jang eta geus si eta Kevin kamari minta hampura teh. Gara hari tadi buli teh geus udang hari tamu teh kaceuri. Gitu. Eta si Kevin, pan tita ada budak tiluan teh. Wah, eta di jorong tuh pas di pohon. Oh. Tapi hampura bener nya. Si Kevin kiku bapak diomongkeun deui eta ngomongna geus hampura cenah minta hampura. Ujang teh, geus nganuin ka itu. Orang balik dulu asina di kita si bapak. Orang geus sama. Pasan dulu lah, tuh kan ngomong. Moal sieun. Mau. Yuk agan. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Di mana? Insya Allah. Awak. Kamari ngaji nepi teu. Laki do. Cek si Denis maneh ento nepi ngaji aya di pengkolan. Ngomong sini. Oh. Bener.
bohong piraku si Denis nam. Main pan kamari tah, ku apa tah minta hampura kasih Denis. Kurang muka cenah. Emang can hampura kasih Denis? Ih, mana yang mah? Barang luar gini. Pan kamari tah. Terus udah ngaji, tadi si Denis ngomong. Nanyakeun kan ya, ulin. Kan tanya teh. Si Denis sok ngaji tara Pak. Cager henteu. Cager teh. Ngaji ke pentingnya minta bekal. Ngomong cenah mana di pengkolan. Ngaji. Ah. Kiraku si Denis ngebohong. Macam mana di mana di situ? Pas kumaha ngaku mah ngaji toh. Iya, dia ngaji. Tuh, palingan diajar teh. Di pagahan, di imah, dijajal, teu bisa alif-alif acan, aing ngomong arek naik ke Al-Qur'an, minta huduk, mah huduk. Arek disiapkeun mah huduk. Arek naik ke Al-Qur'an. Si Denis kudu di pasantrenkeun ieu mah. Udah. Indungna lawan aya mah. Bejakeun ka indungna kita. Pesantrenkeun sekalian. Aya tah ulin saha? Dasar. Dah keluar itu. Maneh mah ulin jeung balangor wae teh ge. Ulin teh. Yo, kamari ge si Ahong baturan hiji deui teh. Ini saja. Si Ajil si Ahong teh tah geus bebeja bapana, bapak teh. Tah narepi ngaji teh cenah. Si Denis oge, tapi bapak sore ayeuna ka imahna. Bapana si Ajil jeung si Ahong. Dibalener pisan ngaji teh. Yeuh, mumpung budak, maneh teh. Mumpung budak. Nih greget urang teh. Amalih teh, hese pisan. Kevin deui. Kudu bener yang kudu pasantren ke Kevin sih lah. Kenapa pisah jeung batu si Ahong teh aja. Hah? Di mana pesantren? Ai ke Tasik. Tasikeun. Jauh lah. Kagok deket tuh balik pasti main kabur. Mah bisa main lapangan artik teh 3 detik. Mana kumaha sih? Teu kaparengan pisan kok budak teh. Bangor pisan. Heuh gitu nambah heula ge papana bangor sih. Tapi teu keke teuing. Kevin. Enak mandi Can? Ngaji sore. Awas aun teu nepi. Deui bapak pokona mah disiksa. Pokona mah yo wajib nyiksa budak anu mau ngaji digocekret anu jebret-jebret teh ka beruntung teh wajib. Bisa anaknya. Heuh. Nah, sekarang itu rek mandi heula mah. Dahar ditu. Man. Man, salah. Si Kevin. Udah Kevin deui. Kalau beneran yang kudu pesantren kudu udah. Nah, ke anak sorangan karunya. Waalaikumsalam, ayo mana geus di mana? Di Pak RW. Geus naon? Sepeng cenah kamari. Hajina bolot jeung bawaturana sawae. Si Ahong si Ajil. Mana ngiluan? Henteu nyangun atuh asup ka jero teh dahar ku mama.
pinanya. Gitu samperkeun. Kamaranna nya budak. Nah itu si Epin lain. Samperkeun. Menangis, membayangkan. Si Ahong berikan. Si Epin nyanyi lain. Bilangin galau di awalnya. Kan itu yuk samperkeun. Bayangkan betapa kejamnya. Woi. Lu pas orang cuman mana? Biasa kene. Putuskeun lain. Gara-gara naon cuma orang diputuskeun. Mas ngaji meureun. Sabuana makin mana. Ya budak nih. Mana bisa ngobrol sesuatu. Don. Woi. Saya kan ngomong kenaon. Pin cenarik malakan si Denis. Itu ada apa? Iya itu. Mana pas orang ngebully mana? Ngambil beja kamu orang ha. Kan harus ngaku. Langsung. Jangan mimikin sih. Udah jawa-jawa. Udah harus jujur. Anak mami dasar. Rehan. Duit ini. Semoga. Mesin pisan sih. Bos yang belakang dulu. Ya, ada beja tuh. Nang kenal. Orang dicari kanan deui. Nah, enggak tapi eta tuh bawa turkan urang. Ayo, mana nanti? Yang eta. Nah, tukang ngagalakan urang. Udah, ayo. Itu namanya bareng deui, maaf. Ada beja aja. Heeh. Kan kita pesantren tuh. Ayo. Ya. Mulai. Di mana? Sawah. Kemarin ngaji nepi itu. Si Denis mana itu? Nepi ngaji di kepengkolan. Oh, benar. Bohong pura aku si Denis nami. Memang kemarin tak, kalau kan kami minta hampura si Denis. Nggak cina. Emang cari hampura kasih Denis? Mana yang mah? Bahan luar nih. Kawan kita. Terus udah ngaji, tadi si Denis ngomong. Nanyakeun nganya kulin. Kan tanya teh. Si Denis sok ngaji Arab, cager henteu. Cager teh. Ngaji ke pentingnya minta bekal. Ngomong cenah malah di pengkolan. Aku si Denis bohong. Pas kemana? Ngaku mah ngaji toh. Ya, dia ngaji. Tuh, palingan diajar teh.